Halo sadayana sahabat slow, katimu deui jeung urang di channel KBS TV. Ayeuna urang rek nyobaan nyieun challenge tentang arti babaturan. Kumaha videona? Mari kita saksikan. Wah, menurut mana arti babaturan teh naon sih? Babaturan nyaeta melindungi, bukan mengkhianati. Cek urang mah simple, padat, susah senang bareng. Cuk menurut aing mah babaturan eta seperti keluarga aing sorangan, bisa ngerti di saat aing susah ataupun senang. Babaturan mah cek urang teh aya anu datang pas urang berseneng, anu lempang pas urang bersusah. Teman adalah teman, dia tidak bisa menjadi sahabat atau keluarga. Tetapi keluarga atau sahabat, dia otomatis akan menjadi teman. So, carilah teman yang nggak fake atau yang nggak playing victim. Oke? Babaturan nyaeta manehna nu sok nyinjem duit bari jeung tara dibayar jika si itu tuh. Anu arena babaturan, silih asah, silih asih, silih asuh, silih tulung. Ingat bro, dunia itu keras, tanpa teman kalian bisa apa? Babaturan mahnya keluarga kedua setelah keluarga nu aya di imah. Jadi babaturan teh penting. Kadang nyen darah tinggi kita nyendarting tapi penting. Pentingnya naon? Bisa ngahibur di saat orang kerapuh. Babaturan nyaeta nolongan pas labuh dan ninggalkeun pas lebu.